Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok sanaos mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngawitan di dongeng Sunda anu kamari parantos beres jejer Sikawang. Ayeuna urang ngawitan ku jejer dongeng Sunda nyaeta Jago di Pakidulan. Jago di Pakidulan nya sahatah urang Pakidulan, urang naratas ya. Alhamdulillah wa syukurillah dina dongeng Jago di Pakidulan ieu karya Aukok dina dinten ayeuna tiasa dipedarnya. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng Jago di Pakidulan teh sing ngajantenkeun pangdipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna, disiklukna, disami-sami mika cinta termika resep karena seni budaya Sunda etang-etang kamu mulai seni urang seni tradisional Sunda. Sapadotnya kolong tinggal waktu semangat orang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan rung ah. Para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di daerah Pakidulan sisi laut desa Sindang. Eta daerah teh kawilang jauh di kota Tasikmalaya ke Pakidulan sabaraha kilometer tangtuna. Di era modern kawas kiwari tetep we daerah desa Sindang anu aya di Pakidulan sisi laut tetep jauh akses tol jeung naon sajabana. Tapi sanajan kitu eta desa Sindang mangrupakeun desa anu subur mukti. Rahayatna bisa disebutkeun cukup turbala leunghar hampir tesirikna baroga kendaraan baroga mobil. Daerahna anu memang lempar tempat wisata oge. Sararea wargana di daerah dinya kasebutkeun makmur. Tapi beda jeung hiji jajaka anu ngaran Subagja anu geus pahatulalis teu boga indung teu boga bapa. Bapakna anu memang tukang ngalalauk. Ya maot tau ge iwati di laut we. Kaseret ku omak. Tapi anehna ragana ge teuing ka mana? Teu kapanggih. Sedengkeun indungna mikiran anu jadi kolot nu jadi salaki meureunna kalaleban teuing. Sawaktu Bagja masih umur kira-kira SMA lah meureunna. Lulus SMA indungna maot. Emang candila si maot. Bagja anu memang hirup pahatulalis. Boga imah sisi laut tapi lain imah permanen. Pagawean Bagja kadang-kadang sok mantuan anu jadi aki. Nah maksudna lain aki asli aki pituin. Aki anu kasebutna ngukut manehanana keur mah deukeut baheula imahna Bagja teh jeung eta aki anu ngaranna Aki Ukon jeung nu ninina nyata Nisari. Aki Ukon jeung Nini Sari hirupna runtut raut sauyunan boga anak. Nu kabeneran Bagja hirup nyorangan iwal ti ka Bagja we nanaon teh boh Nini Sari boh Aki Ukon nyaheun akranan ka Bagja teh sabab ku nurutna. Bagja anu sapopoena kadang-kadang nguseup di laut kadang-kadang oge mantuan si Aki nyatana ngalakalapa
nyadap meureunan mun kos urang ayeuna mah. Umur Bagja teh kurang leuwih ayeuna 22 tahun. Geus lulus SMA Bagja teh 3 tahun. Kasebutkeun pinter Bagja teh. Kan kitu we. Sanajan pinter kumaha oge, Bagja anu boga rupa tegap. Tapi memang ku kaayaan kawas kitu mah teu diarameuan kurang dinya teh. Biasa-biasa we. Samalah Bagja oge langka baturna teh di dinya. Aya sababaraha urang paling oge. Ti babaturan-babaturan anu sakitu lobana teh. Nya kitu we Bagja mah. Kadang-kadang Bagja sok dibawa ke babaturanana anu jadi supir bus. Supir bus nyaeta ti kidul nyaeta ti daerah Cipatujah ti daerah dinya. Ka Tasik. Sok kadang-kadang Bagja ge ngenaikan ngan ukur jang rokok mah nya cukup we keur Bagja. Ngan sini ini anu rada teu meunang teh cenah. Sok sieun Bagja kitu jeung kieu ngaran-ngaran hirup di jalan cenah. Tapi da Bagja mah beda jalma. Sanajan Bagja hirup di jalan oge ceuk paribasana. Bagja pinuh ku ayoman tinu jadi aki jeung ninina. Sanajan eta aki ukon jeung nini Sari, lain aki pituin. Keur Bagja kecida nurutna itu jeung ieu teh diturutkeun. Aki ukon anu boga pangarti geus pada apal di daerah dinya mah. Yen aki ukon teh mangrupakeun lae sajaba aki-aki tukang pananyaan teh oge pinter dina ulin ilmu bela diri. Pernah dina hiji waktu aya nu titeulem ngonang sar cenah paribasa. Eta nu titeulem teh kasebutkeun urang jauh anu ngojay di pantai di dinya. Kurang ditu kurang dieu ku sar oge teu kapanggih, tapi ku aku ukon diteleuman teu make alat nanaon. Alhamdulillah bisa salamet eta nu titeulem. Tidinya aki ukon kasohor ka mana-mana kasebutkeun hiji jago di pakidulan. Dan pedah aki ukon mah kitu we. Teu nyirikeun kajagoanana, teu nyirikeun boga pangarti. Sakabeh ilmuna teu disangka-sangka diturunkeun ka Subagja. Saban poe Subagja dilatih di sisi laut, dilatih dina laut sina ngojay, sina itu sina ieu ku aki ukon. Seperti dina peuting harita. Bagja anu dibubuligir harita keur make kolor we hungkul. Tengah peuting kira-kira jam 2 peuting. Janari subuh meureun, janari leutik. Subagja anu keur sila we harita dina sisi laut bari ante dina sisi laut bari jeung awakna kabanjuran ku ombak. Sedengkeun aki ukon anu neuteub seukeut bari nangtung bari diiteuk. Aki ukon nyerengeh sabab ningali incuna nyaetana Subagja kacida pisan hebatna ilmu manehanana teh sirikna koredas teu nyesa saeutik-eutik acan geus tamplok kabeh nyaetana ka Subagja. Subagja anu katingali keur nahan ombak paketana ke jero na harita. Ta ombak nu ditahan ku Subagja teh katingali nepi ka cicing atau nangtung eta ombak. Teu maju teu mundur nagen. Aki ukon sanggeus cukup lila nangtung harita ngageroan ka Subagja. Subagja Subagja harita ngaredet ka tukang. Mun ki ka dieu euy geus beres yeuh. Sakedeung deui bakal subuh. Ayo. Ceuk Subagja nu karasa angin asa tiis teu make jam oge. Geus karasa di masjid oge geus kadingali, geus kadenge aya nu tarhim hartina geus ampir asup ka waktu subuh. Subagja harita cengkat bari ngabatek awakna tregdak kadenge. Sabab Subagja teh sila dina eta omak teh kurang leuwih meureun aya 3 jam 4 jam na meureun. Subagja anu naekeun ilmu pangahirna harita anu diwariskeun ku Ki Ukon. Subagja harita nyampeurkeun ka Ki Ukon. Terus
beres Aki. Alhamdulillah geus beres. Dengekeun Aki sok diuk tah didinya dina karang. Gek harita Subagja diuk dina karang beri kayan bararase. Aki ukon oge sarita harita diuk. Iteukna harita digolerkeun. Ilaing ayeuna memang geus tamat dina sagala rupana euy. Geus koredas di Aki geus teu boga nanaon Aki pikeun mikeun ka hidup. Mudah-mudahan sakabeh ilmu pangawruh anu tibikeun ku Aki nu diwariskeun ku Aki teh sing bisa manfaat keur hidup. Gunakeun ieu ilmu teh sahade-hadena keur hidup. Umat hidup sing ngadenge ka Aki ieu papatah teh kacida manfaatna. Ilmu mah kumaha nu mawa. Manfaatna ilmu teh kumaha jalma anu ngagunakeunana. Kaharti insyaallah Ki Subagja ngartos Ki. Syukur kasep. Ayeuna hidup umur teh geus 22 tahun. Anu jelas umur hidup teh geus sawawa. Piraku hidup rek cicing wae di lemur. Sabab Aki ngarasa watir ka hidup di lemur oge. Hidup asa dipingsalkeun ku jalma-jalma babaturan hidup kapan. Lain hidup naon teh lain Aki ngangsonan. Lain ngan pedah leuwih hade hidup neangan pangalaman ka kota. Temongkeun yen hidup teh bisa tembongkeun ka babaturan hidup, tembongkeun ka warga yen hidup oge sarua mampu hirup layak kawas batur. Kaharti meureun maksud Aki sumuhun bah. Subagja kejeda pisan ngartosna. Mun puguh ge Subagja ge kaemutan pisan bah. Hoyong saresna Subagja ge ka kota kamana ge kawas batur gitu. Lamun bisa mah Subagja, lamun arek ini ka kota ulah bareng jeung batur. Maksudna ulah bareng jeung babaturan supaya ulah aya pacentalan. Palamitra kaum dangu sadayana. Barang keur ngarobrol kitu duaan, Aki ukon jeung Subagja harita cerengkat lantaran di masjid geus teu karasa geus kadengin wadan. Ki. Tos adan geuningan. Hayu atuh urang balik euy. Yuk langsung mandi we maneh mah. Geus kitu duanana harita langsung ngararingkig di sisi laut anu teu memang teu jauh. Aki ukon jeung Subagja laleumpang. Lotrak harita geus tepi ka imah mukakeun panto. Aki Subagja anu langsung ngoreleng ka pipir kur nyimpen itu keunggul. Langsung wudu dina papancuran. Eta papancuran teh dijieuna tina tangkal awi surat anu kacida gedena. Nu saterusna di polongoan dieusian cai jadi lamun arek wudu teh tinggal dicabut we tutupna anu tina senal teh. Subagja oge sarua harita anu init ka cai
Saterusna Subagja harita nima cekit 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 cenah kadengenan teh. Anu teu kungsi dila Bagja geus mani deui. Eta sumur teh anu keur di halangan ku daun kalapa anu meunang nganyam. Tapi sanajan kitu Aki Ukon, Nini Sari, Subagja karasa genah we tumanina eueuh itu jeung ieuna hirupna tentrem sanajan kaayaan maranehanana kur nganalkeun ngajual gula kitu oge lamun beunangan ya lamun henteu nya itu teh Subagja isukanana anu keur diuk harita dina golodog sedangkeun Nini Sari anu keur sasapu kareret ka Bagja anu keur ngahulang. Aya naon Bagja? Eta geuningan maneh ngahulang kitu. Henteu nih. Subagja teh hayang ka kota nih. Hayang ka kota? Nya nih. Emang ka kotana ka mana kitu? Cek Nini Sari harita bari cengkat. Duka tuh nih ka kota nama kerek taros-taros gawe ka rerencangan sugan aya si Sarip ka dieu kek harita Nini Sari diuk dina golodog gigireun Bagja Geus kepikiran meureun ka kota teh rek digawe dina naon? Sabab hirup di kota teh kasebutkeun lain hirup anu gampang Bagja. Nih sanaos naon oge pada melan Bagja di kota anu penting mah halal. Bagja insyaallah bakal bisa biasa hirup nih. Geus bebeja ka si Aki. Justru Aki pugu anu miwarang Bagja ka kota teh. Oh nyang geus atuh kitu mah. Nya sok atuh beri rek melesihan lah ieu rek sasapuh heula meni baralaki ieu. Mun nih ceuk Bagja harita bari cengkat. Koreleng Bagja harita ka tukang nyokot bedog anu ngagantung dina bilik. Bagja nyebut useupna sabab Bagja isuk-isuk keneh tadi geus nyadap nyatana nyadap kalapa mantuan si Aki. Jadi Bagja geus kira-kira beurang mah sok init ka walung teh ka laut sok nguseup lumayan hasilna aya menang 1 kilo 2 kilo sok dijual dijadikeun pakai meuli beas atawa naon we pangabutuh jang Nini jeung Aki. Pas sore babaturan Bagja kadinya anu ngaran Sarip gegeroan harita sama Bagja biasana sok aya nongkrong dina golodog. Assalamualaikum. Ya cek Sarip harita. Sarip anu jeung Rahmat kadinya eta we babaturan Bagja maduaan. Aya meureunna saurang deui ngan peda sok dina beus. Sarip kadang-kadang sok nyupiran Sarip oge di daerah Karangnunggal dina biasa we dina mobil kol gelebeg teh mobil kararoneng anu naik teh ti tukang. Ngan ku ayeuna mah memang teu gawe Sarip teh. Bisa bawa poe cenah alasan mobilnya rusak. Sedangkan Rahmat sok mantuan dagang kan jadi bapakna. Ya kamananya euy si Bagja eueuh. Aya naon Sarip? Maneh isuk keneh. Oh nek Bagja ka mana nek? Si Bagja teh nguseup jiga nama juga kasisir gara kari bahasi ka basisir gara jug. Si Nini harita. Wah ka basisir cenah euy. Ya emang keur nguseup pasti. Ukna Sarip jeung Rahmat harita ararinit bebeja ka si Nini. Nih. Abi ka basisir heula tuh. Juga tuh. Kita balik sekalian atunya. Si Subagjana. Nya nih. Leos harita Sarip jeung Rahmat kala leos. Ditempokeun ku si Nini anu masih keneh nyekel rantang. Kungsi lah
geus nepi deui ka sisi laut. Katingali Subagja anu keur ngadaweung dina karang di tengah laut, katingali nu kabeneran eta laut teh keur surut. Ja, Bagja. Sarip jeung Rahmat hari tengah gerowan ret, atuh Subagja hari tengah ret. Para mitra kaum dangu sadayana. Subagja harita cengkat neuteup kana duaan anu aya di sisi pantai, katingali elak-elakan leutik. Bagja harita ngagupai-gupai leungeunna dahoream kudu gogorowokan. Sarip ngadareuketan jeung Rahmat. Bari mawa kantong sakalian cenah arek neangan jukut laut. Nyeta nu ngaran Ager teh. Lamun kerusum halodo biasana datang Ager. Kebeneran eta oge. Pas sore biasana mah lamun di laut teh sok wah di mana-mana teh rek kahaja neangan Ager di mana caina sara surut pasti warga teh tumpah ka laut nyerang Ager anu araya dina karang. Kasup Sarip anu mamawa wadah harita jeung Rahmat. Geus deukeut Subagja hari tepok ngomong. Ek naon Rip? Mat? Tadi wing ka imah. Kan kebeneran cek di mana eueuh cenah. Pek tadi dieu keur nyongklo. Benang tuh musupna. Teu menang ku saha. Lain sia teh aing mah laukna. Benang yeuh tingali. Cek Subagja hari tadi ngalikeun lauk 3 siki. Tapi 3 siki ge da lauk gede atuh. Lain lauk leutik aya di laut mah. Lain lauk sagede 2 ramo. Minimal sakiloan berarti menang tilu teh antara 3 kilo lebihan weh. Wah alus teh bayak kieu geus menang lauk gede euy. Amal teh mau useup sekalian. Urang mah rek kala ieu Ager ah. Oh sok atuh urang kagok ieu. Tapi kalohor we urang mah. Ceuk Subagja harita bari ngalungkeun deui. Mata pancingna nya teu ka laut. Subagja anu mentrang kepanasan harita teu kerel-kerel. Geus kabiasaan teh ya. Sedengkeun Sarip jeung Rahmat harita tararongko nyebutan Ager anu aya dina karang sasakali bari luncat lantaran disamar ku ombak. Waktu anu beuki nyerelek ka beurang. Subagja oge geus mulut. Euseupna harita lauk geus nambahan aya meunang 3 kilo, 4 kilo, 5 kiloeun mah meureun. Subagja langsung ka sisi gagajlengan dina karang. Eueuh pisan kahariwang lantaran urang dinya mah memang geus kabiasaanna. Sieun ti poros atawa ti soledat dina karang da geus apes lah na teh. Sarip jeung Rahmat oge sarua mawa mani sabengkotan. Da eta ge sok dijual Ager oge ku Sarip jeung ku Rahmat sarua. Lantaran teu kabeh urang dinya sok daek ka laut. Nu teu daek ka laut mah memang anu rada jararauh ka laut we. Nu hayangna teh nyatana disodoran, dibeli mun Rahmat poh Sarip menang Ager eta lauk teh. Kasup lauk anu ayeuna ku Subagja oge dibawa ku Sarip jeung Rahmat. Sedengkeun Subagja maka imah keur mawa hiji we. Lauk nu rada leutikna cukup jang tiluan. Palawargi sadayana. Waktu beuki nyerelek ti poe ka poe, ti jam ka jam. Junuk waktu ninggang mangsa Subagja anu geus bebeja ka Sarip jeung Rahmat oge Aceh babaturanana. Bebeja yen manehanana rek ngalalana cenah hinit ka Bandung. Aceh jeung Rahmat jeung Sarip oge harita ngarasa kaduhung sabab babaturanana rek init ka Bandung. Beutingna Aceh datang dibarengan ku Rahmat oge Sarip. Anu kabeneran Aceh teu keur nyupiran lantaran
kamari geus pereda lamun nyupiran teh sok kadang-kadang 3 poe sakali manehna teh diganti ku nu lain. Yakin maneh teh euy ya arek ka Bandung? Puguh ieu teh doakeun we ku maneh lah, mudah-mudahan we urang sing di Bandung teh sing meunang pagawean anu alus euy. Ai keur urang mah nya syukur we maneh ini ka Bandung ge sugan ye jeung sugan ngan maneh. Kan maneh pinter nyupiran. Geus we atuh di Bandung neangan supir naon angkot tawa naon. Ah ke di Bandung mah mangke we. Pada nya ge teu boga SIM teh sugan we kitu aya nu daekeun batangan-batangan batur ku urang di ieu. Rek ka Bandungna ka mana? Teuing atuh ka Bandungna ka mana mah. Kan anu jelas mah ini ka Bandung ti dieu mah kitu. Pada dulur teu boga baraya teu boga pan. Artina meureunnan nya sementara mah kudu jadi gemel we daek teu daek meureun. Keun bae. Ek jadi gemel kumaha gen. Nu penting mah maneh ikhtiar we geus di Bandung kana naon we ge nu penting mah halal lah nya. Kitu pisan bener. Kade maneh geus di Bandung sia teu balik-balik kana di dieu teu boga dulur jeung baraya maneh teu balik ke deui. Ya teu bisa kitu. Anggar we urang pan boga aki jeung nini nyagelin aki urang pituin. Lain nini urang pituin anggar we urang teh diurus teh ku aki meureunnan. Moal atuh urang mah mal nepi ka kitu. Nya geus we urang mah tiwah ngadoakeun nya mudah-mudahan urang oge sing bisa nyusul ka Bandung. Hayang sabenerna urang ka Bandung nya tuh ka Bandung bisa rek babarengan jeung urang. Nyang ke deui we lah. Urang da di dieu oge masih kena gawe ieu urang maturan kene kolot euy ieu bantuan dagang keneh. Nya geus we atuh. Jadi mana teh isukan isuk-isuk mah nya. Nya. Geus atuh kan naik kana beus urang we ti dieu mah. Ya gampang lah ti dieu mah. Maneh jalan gitu isuk. Jalan. Kayak kurang disamper isuk-isuknya. Jam sabaraha maneh? Ya biasa maneh sok jam sabaraha. Urang mah sok jam 8, namun ti itu teh nepi ka dieu teh biasa sok jam 8. Kebetulan orang ke peuting kan jalan. Nya geus atuh kitu mah. Nya tuh urang mulang heula ya da rek langsung ka garasi teh buku urang ge. Baya tuh. Antukna AC hari teu pangheulana balik lantaran AC mah memang gawe dina beus. Kabeneran dina poe ayeuna manehna geus 2 poe beureunan libur. Jadi manehna rek ka garasi rek nyokot beus. Rahmat jeung Sarip harita nyedot kopina. Da euy kumaha hayang urang teh bebarengan di dieu nya. Tapi da bebarengan oge kapanan percuma hari bebarengan ke da. Ari kur ngenara longkrong teh puguh mah. Puguh ge urang ge sabenerna mah dititah ku aki euy dititah teh. Mun ceuk aki ukon ini urang mah. Sabab aki ukon mah da disebutkeun aki urang sorangan. Para mitra kaum dangu sadayana kakocapkeun isukanana. Isuk-isuk keneh subagja hari teh nu geus dangdan make calana jina anu geus rada belel. Make kaos dirangkep make jaket dina kantong harita kur mawa salin 2 siki da memang bagja memang teu loba salin jeung teu boga salin we intina mah. Sanggeus sarapan dipangsadiakeun ku Nini Sari harita. Bagja pok ngomong ka Nini Sari jeung ka Aki Ukon. Ki, Bagja nyugun pidoana Ki. Mudah-mudahan Bagja di Bandung sing tiasa kenging pademelan. Aki jeung Nini geus pasti bakal ngadoakeun tong hariwah. Intina maneh anu initna sing inget karena omongan Aki jeung Nini boga ilmu boga pangarti ulah dipake itu jeung ieu gunakeun kana kahadean omat eta pepatah tinu jadi Nini jeung Aki. Insyaallah Ki sadaya
amanat aki sareng nini ku bagja balis diturutkeun ki. Syukur arek ngadaguan si Aceh nya. Ya ngadaguan si Aceh we meureun nanti Cikaung Ading. Nah, ke jam genep manehna mah. Jung atuh. Wayahna aki jeung nini oge teu bisa mahanan. Tah ieu, bawa ieu. Naon ieu ki? Ieu gula ieu teh. Bisi lapar di jalan, ya ngadahar gula we dah. Gula kelapa mah lumayan. Teuing seueur teuing ki. Geus bae geus eta we sakitu. Cek si Aki harita bari nyolorkeun gula saplastik kresek leutik. Ditampanan ku Subagja harita. Tekung silila kadenge gerung-gerung teu belawetan harita kadenge anu ngagerung. Nandakeun mobil bus anu disupiran ku Aceh memang geus datang. Klakson dihulungkeun ku Aceh mun dipeperepetan. Mobil bus tilu parapat jurusan Cikaung Ading Pak Tasik harita anu disupiran ku Aceh geus ngaliwat. Ki abi angkat heula tuh ini Nya Jug, hati-hati di jalana. Omongan ini jeung Aki sing dipakenya. mun ini Aki cek Bagja harita beri suntangan kan ini jeung Aki na anu terus nangkep. Sanggeus kitu Bagja harita teu ngareret deui ngencling init lumpat lantaran mobil geus ngabagug aya di hareup. Anu kabeneran memang mobil tengah aja di kabelah dinyakeun. Keur mah tukang dagang anu sisi pantai teh sok baralanja jadi mobil teh dibelokeun we nu kabeneran deukeut ka tempatna Subagja anu aya di sisi pantai. Subagja gora-giru naek gek yuk di hareup nu kabeneran kosong deh eta di hareup teh da jigana mah geus disadiakeun ku Bagja. Eta nepi ku si Aceh. Cek, nah geuning kabelah dieu. Sekalian tadi bari nuru etan naikeun kompan euy. Tadinya tan tukang dagang teh. Oh, cimuh nya. Ayo tuh. Geus eueuh tinggalin maneh. Mobil harita terus nyinit. Sanajan launan tapi pasti mobil harita nyuruwuk ngarah ka belah kaler ka kota Tasikmalaya. Dekat catur di jalana 3 jam perjalanan. Di jalan harangan itu jeung ieuna iwalti naikeun dieu nurunkeun penumpang beureun. Mobil geus nepi ka terminal Tasik. Geus nepi ka terminal AC ngajak ka Subagja ka rumah makan anu sok biasa dipake Aceh. Ya, ka dieu heula geura. Ka mana? Ka dieu heula milu yeuh. Cek Aceh harita bari narik dengan Bagja. Bagja nuturkeun ka Aceh. Sup ka rumah makan. Kemana urang? Langsung ini tuh urang mah. Engke kalem dahar heula. Mejongjon di jalana. Aceh harita maksa ngajak Subagja. Kato-hato Subagja sebenarnya mah. Ngomong kitu oge we, maneh we daerah ku Aceh teh nyaududna. Jakana mobil teu ngongkos. Nya ayeuna dibawa ka rumah makan. Tapi dasarna memang babaturan. Memang kitu. Aceh, boh Bagja, boh Rahmat atau Sarip, oke? Sok karari itu sararea. Silih tulungan di antara opat babaturan anak. Tuantukna Subagja harita dalahar jeung Aceh. Sajeroning dahar Aceh pok nanya. Sabenerna maneh di Bandung teh rek gawe naon? Tantang tuh urang di Bandung gawe naon mah. Kan urang mah ya intina mah ikhtiar we. Bari jalema mah pan beureun kudu ikhtiar. Nya kudu ikhtiar tapi kan urang teh kudu boga tujuan beureun. Ini ke Bandung teh mana mah duit sabaraha eta. Maneh teh pasti apal urang atuh. Nya mah duit sacukupna we maksudna teh sacukupna teh nya. Penting mah bisa naik bus we ti dieu ka Bandung geus masalah di Bandung malah. Maneh mah sok sistem nekat wae eta Bandung teh kota gede euy. Tong disaruakeun jeung di Lemur. Cek paribasana di Lemur malah parah yang nginum bisa naikkan ka datang ka Kalapa sisi pantai loba tapi di Bandung kumaha sobok maneh. Ya kumangke we doakeun aguran ku maneh. Urang geus pasti ngadoakeun ieu mah ibaratna gitu.
Cek Aceh harita bari ngaluarkeun duit tina dompet. Eta duit teh dibikeun ka Subagja 60.000 receh dihunggul duit teh. Iya urang keur boga duit kieu sacaka pamajikan ieu ge euy. Maneh sok sagala wae. Ulah sok kitu, sok we. Ieu mah pamajikan maneh kumaha tuh? Geus pamajikan urang ieu ge nyesakeun yang pamajikan urang inget ka maneh. Barudak si Sarip Ciramat mere teu? Mere sih. Urang kayak nuhunkeun pisan ka barudak oge urang boga bekal teh nyata ti barudak. Syukur we teh mah. Iya cokot ku mana ya, ai gede mah teu bisa euy. Kan mun bisa mun geus boga gawe di Bandung maneh geus boga gaji balik deui ka dieu. Ulah pulang ke Lalang ke. Walat wae kita pasti ingat atuh. Juga tuh bisa berang teuing tuh. Tukar mobil itu tuh aya buat urang supir. Sugan we bisa gratis kenek turna. Cek Aceh harita bari rusuhan dempangna. Harita nyampeurkeun kana jalma anu keur nangtung. Pin, nitip ieu euy, dulur urang ieu ka Bandung. Ka mana ka Bandungna? Ka Cicaheum. Oh, nya sok we naek. Kade tong dipenta ongkos. Ya tuh kewe ngobrol urang. Bejakeun ku maneh da moal nyahoon. Cek Aceh harita rada sesentak, da geus kitu biasana di terminal. Kalem ke. Sok naik Aduh. Ka dieu ieu kan mobil ieu teh. Ya mobil ieu sok tadi dipayun ame gampil ke. Cek babaturanannya tanah Ipin babaturan AC. Antukna Subagja oge harita naek kana mobil. Bandung, Bandung. Ada yang harita anu gogorowokan. Geus we geus eueuh ya. Cek naik harita bari naek. Mobil harita nu disupiran ku Ipin ngageuleuyeung. Pon. Naon? Ya baturan si AC. Oh, mereka Bandung enggak? Mohon. Ya sok atuh tenang we. Tapi sebenarnya jasap tah. Cek eta supir harita. Ayeuna teh cek eta konektur anu dititah ku Ipin babaturan AC harita langsung nitah karoko segala rupa sanggeus nyaho yen anu tumpak di hareup teh babaturan Ipin. Mobil terus ngageuleuyeung harita indit ka beulah kulon nuju ka kota Bandung. Sanggeus nepi ka rumah makan di pertengahan perjalanan mobil eureun heula, Subagja dirinya dewe dahar dari betot ku Ipin ku baturan AC anu nitip-nitipkeun tadi. Era-era oge. Teu bisa majar kumaha bag ditanya ududna. Nya daharna gratis. Ongkos ka Bandung oge teu dipenta gratis lantaran babaturan AC. Dititip-titipkeun ongkos ku AC nu sarua supir. Atuh duit teh harita weuteuh. Teu kacoceng saeutik-eutik acan, teu kacoceng ku rokok sabatang-batang acan. Sanggeus beres barang dahar. Harita supir pok ngomong, "Ke Bandung ka mana, ka Cicaheum we panginten teh dieuna mah. Ai ka dituna sate?" Da santerang. "Oh, nemean ka Bandung." Ya bade milarian damal pogo ge. Oh, milarian damal nya rada hese tuh dia ini cuman kiwari mah. Lulusan naon lulusan tah? SMA lulusan. Oh, ya sugan we atuh. Ayo urang jalan deui. Ya iya tuh. Sanggeus puguh kitu mah sararea harita eta mobil sabeus teh maju deui. Mobil nyemprung harita ka kota Bandung. Tidinya di tempat dahar kurang leuwih meureun 2 jam nepi harita ka terminal Cicaheum. Bus 1:30 harita geus nepi deui ka terminal Cicaheum. Sakabeh penumpang pabariut. Caum habis sabar heus. Sakabeh penumpang harita tarurun. Ini kana angkot anu geus ngajagrag dirinya pabariut nuju ka tempatna masing-masing tujuanna masing-masing. Sedangkan Subagja anu turunna paneuri harita nganuhunkeun heula ka supir jeung ka konektur. Supir harita da nyahoeun babaturan AC jeung rek neangan gawe. Harita ngagaroan. Mohon Kang. Jang ieu tah, naon teh? Rokok teh yang jalan tah. Bios we teh. Bye. Tah ieu sok. Nuhun atuh. Nya ke mun merek mulang mah, agu anu di Cicaheum.
Mohon atur nuhun pisan. Cek Subagja harita beri rengkuh lantaran ngarasa era ongkoh geus dikumaha-kumaha ku eta supir geus di paraban cek paribasan. Jerut Bagja harita turun keluar ke terminal. Bagja memang geus pengalaman memang ke Bandung teh lain kurang sakali 2 kali jeung AC mah sering ke Bandung. Bagja oge bisa nyupiran. Kan pedah Bagja teu boga SIM. Jadi can wani lamun teu boga SIM mah kitu cek Bagja teh. Ayo nyupiranna mah memang pinter dan nyupiran bus kadang-kadang jeung AC babaturanana. Duh, aing kemana ieu? Cek Bagja harita beri nangtung si jalan. Lapa. Henteu Kang, cek Bagja harita lantaran pikiran asa stabil kudu ka mana manehna ini. Jelas teu boga babaturan, teu boga dulur, aloba babaturan tapi memang eueun nu nyaho Bagja di mana babaturan manehna. Bagja leumpang ka belah kulon. Sanggeus aya dina parapatan, Bagja harita nyimpang ka warung. Saterusna kek diuk Bagja ningalikeun anu lalar liwat mobil anu kadugitu ka dieu. Pang-pangna mah loba mobil angkot anu areureun anu jurusanana nyatana ka kebon kelapa. Palamitra kaum dangu sadayana. Subagja anu keur ngahulang ningalikeun mobil jeung motor anu lalar liwat dina waktu harita. Kaayaan cuaca angkeup di kota Bandung arek hujan. Angin mah geus karasa tiis tapi danteun candar ari hujan tan murulu. Antukna Subagja harita leumpang henteu waka naik angkot terus maju ke belah kulon. Beuleut setengah jam Bagja leumpang nepi ka daerah Cicadas. Pas nepi ke pasar Cicadas, Bagja harita nangtung ngajanteng ningalikeun jalma nu lalar lewat ka ditu ka dieu. Daragang harita meniraeng nawarkeun itu jeung ieu ka asup Bagja anu keur nangtung oge ditawaran harita di tukangeunana. Ieu Cicadas beuki rame wae baheula pareto aing ka dieu teu pati rame kieu, ayeuna geus rame kieu ye. Cek Bagja harita, aing kudu ka mana ye? Bagja ngajanteng bari nyarane kana tangka nanti kana tiang listrik. Kado ningalikeun jalma anu lalar liwat ka ditu ka dieu nu balanja, nu ngajual, nu moal barang jeung sajabana. Sanajan pasar Cicadas teh kasebutkeun pasar leutik tapi da nu balanja memang lobana kerahanan jeung jalma oge di dinya teh manikot ramena kerahanan. Tekung sirila aya motor anu ngaliwat pluk katingali eta motor teh ibu-ibu anu bawa baju anu teh bawa motorna. Barang katingali ku Bagja anu lagrag tetetelat tas leutik anu dikaelkeun biasa disoren ku ibu-ibu jiga nama tukang dagang eta ibu-ibu teh tawaduka boga toko. Barang katingali ku Bagja harita gura giru nyokot nu lagrag anu deukeut kana solokan anu ditincak ku manehanana. Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu-ibu lagrag tas. Tukang dagang harita melong. Wah, eta mah pasti duit tungko jang. Tinggal digara sok. Tuhan tuh mang. Ada malah ka dieu deui gara sok si ibuna teh ka mana tuh bagi dua we lah. Cek tukang dagang. Ieu moal mang. Ieu orang dipasihkeun ieu. Berarti kalian alamatna. Cek Bagja harita. Bagja harita muka kentasna di hareupeun tukang dagang eta tukang dagang teh marupakeun
tukang dagang kaset baret waktu harita mah aya keneh tukang kaset teh. Pas ditingali alamatna tetela eta awewe teh urang Cibenying anu hartina teu jauh jeung daerah didinya. Urang Cibenying mah beli mana Cibenying teh? Cibenying mah eta jang kabelinya tah di ka pasar terus ka dituna. Cibenying teh Cibenying Kaler tah Cibenying Kidul eta. Cibenying Kaler mang. Oh pami Cibenying Kaler mah kabeli ditu jang. Kumaha rada tebih? Tingali eta aya artosan teu? Aya mang tapi artosna mah saali kan ieu suratan anu penting mah. Kumahakeun jang? Pada dijajabkeun ya mah. Lah dijajabkeun ke zaman ayeuna mah jang kat capek-capek jeung ka beak-beak duit mending dipake eta duitna. Ulah kitu mah. Malah pada dijajabkeun emang. Bias we tadi buruhan ge da amal abi mah niat karunya ieu bilih penting pisan katingal ini suratanana. Ceuk bagja harita bari da ngarti manehna surat naon wae nu aya dina eta tas teh. Nya atuh mangga we bari dijabkeun mah. Mun bade naik ojek gede ieu teh naik angkot. Karena naik angkot mah arah ka ditu muter jang. Miti dia naik ojek ka ditu sabarajang. Paduka tah. Ya teruskeun besok. Kabeneran harita di pangkalan teh aya ojek. Mang, biasa ngajajabkeun ka alamat ieu. Oh, alamat eta. Wah, ieu mah tebih jang. Sabaraha mang? 25.000. 25.000. Jag subagja di tengah ulang. 25.000 cek maneh teh pasti jauh beureun. 20 tuh mang. Oh, nyesok lah, baiklah. Ngalarisan jang. Tukang motor harita ngahirupan motorna. Nah mereka kasaha jang? Karencangan cek bagja eta. Oh. Ka alamat ieu emang ieu. Cek bagja harita ningalikeun alamat anu aya dina KTP. Nah dengan KTP mah. Mohon ieu. Tukang motor teu loba omong harita nyokot KTP terus ditinggalian. Tukang motor teh ungut-ungutan. Sanggeus kitu, mangga jang. Bagja harita naik. Cemprung harita motor init sanggeus dihirupan. Tukang motor hari tengah jalankeun motor teh tiba ditarik. Geus cenah bensin jangnya bener nya. Mangga mang teu naon. Ceuk bagja harita. Akhirna motor dibelokeun ka pom bensin. Nu saterusna ngantri lantaran batur ge sarua rek ngeusi mereka kacida pisan panjang. Motor majuna saeutik-saeutik sedengkeun bagja mah turun harita teh. Nangtung sisi eta pom bensin ngadaguan si Mamang anu ngeusi bensin. Urut 15 menit si Mamang harita geus ngurunyung deui. Alah ngantri pisan jang punten nya. Bios mang teu naon. Ceuk bagja harita. Mangga jang. Keclak harita bagja naik deui. Gerung motor harita digerungkeun bari digas. Nyemprung init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka tujuan alamat anu aya dina KTP. Rada katonggo jang ieu mah da. Mohon mang. Kantos ka dieu teh acan. Tah acan puguh ge mang matak ieu we milarian heula. Oh. Si Mamang anu geus apal daerah dinya. Harita neangan alamatna anu memang aya dina KTP. Ieu rupina mah jang. Wah, nih mewah kieu jang. Oh iya kitu mang. Nya ieu we. Anu atuh mang nya. Mangga ieu KTP-na. Mohon mangga. Ceuk bagja harita. Sanggeus kitu si Mamang malikeun motor terus blesur ini tinggalkeun eta tempat. Bagja anu melot-melot harita celeumeut di hareupeun eta tempat. Bagja ningali motor anu aya di jero pager. Eta teh jiga motor tadi. Oh bener beneran di alamatna. Kadenge ku bagja harita.
ibu-ibu anu bangun anu gemper. Ya Allah bibi. Aduh. Tas lah gerak bi. Aduh non. Gerak di mana atuh? Aduh katuh bi gerak di mana-mana makaningan dan ke masalah itu ieu na susuratan nabi. Aduh ya Allah. Duh. Kumaha atuh non pami dilari deui. Nyangke sekedap deui we bi. Aduh. Ieu teh can ieu di kajaman di teh. Nena tepan heula. Cek eta nu boga imah. Nagar kitu bagja harita ketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembantuna harita mukakeun. Bade ka saha Ujang? Punten. Nah, ieu teh leres kitu bumina Bu Sukma. Oh mohon. Ya pikir senang gitu Ujang. Kaleresan. Abi menakan ieu di Cicadas tadi teh. Di Cicadas? Naon Ujang? Ieu tas. Kaleresan ditinggali alamatna teh anu Ibu Sukma. Alamatna laras di dieu kitu. Oh ya Allah, Bu. Cek eta pembantu hari teh ngageroan ka si ibu anu arek pisan asup ka cai. Naon bi? Iya Bu, tas teh ya. Tas? Bu Sukma harita uragiru hari teh keluar bukakeun pantok. Tas naon? Iya Ibu kan lagi tas urna. Oh, mohon. Tas Ibu gitu. Abi teh menakan. Tadi teh ibu naik motornya. Mohon. Kaleresan payunan abdi lagrag digeroan ibu teu ngadangu rupina mah kahalangan ku helm. Ibu ngalon nyemprung. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Oh iya tas. Aya artos mati ayaan itu emang ieu susuratan anak kecil pisan penting na sadayana itu. Aduh, nuhun pisan Ujang. Mangga atuh kalebet heula mangga. Wios ibu, ai malami da. Kalebet heula mangga. Cek Bu Sukma harita nita maksa asup ka Subagja anu kerenang. Tentu bisa bajar kumaha Subagja ge harita langsung we asup. Mangga Ujang salik mangga. Bi, mangga namukeun saya kanggo sahna teh. Subagja. Mohon Ibu mah Ibu Sukma pantas tarang pangintanya tina KTP. Sumuhun Bu. Mangga. Subagja harita diuk. Si Bebe anu gentak ka dapur harita teu geus tegung silila deui harita mawa cai herang adinya. Palamitra kaum dangu sadayana. Ibu Sukma harita meriweh-wel nekaranan. Ujang hatur nuhun pisan. Ieu tos diuihkeun deui ka Ibu. Kita sanes ku masalah itu ieu na susuratanana Ujang anu penting mah. Deui artos mah katingali panginten sakedik artos mah. Mohon Bu abdi ge emut kana susuratan anu tangtos diperyogikeun ku Ibu Bu ge teh matak abdi ngajak ka dieu teh. Kawi ti mana kitu Ujang? Alasan abdi teh namanya di Tasik Bu. Di Tasik maksana Ujang orang Tasik. Sumuhun Bu. Terus ke Bandung? Ke Bandung teh salaras nama bade milarian damal Bu abdi teh. Oh, mila bade milarian damal. Pengalaman memang di mana? Alasan abdi teh can gaduh pengalaman Bu. Lulusan naon Jang? Ai lulusan mah di SMA abdi teh. Itu. Terus berapa tahun keluar dari SMA? 2 tahun Bu. 2 tahun? Berarti sapantaran anak ibu meureunnan. Panginten Bu. Anak ibu gaena keur kuliah. Pawaget Bu. Istri pugoge. Oh, cek Subagja harita. Sok dileut tah, sok. Ceh herang gitu tah. Sok tetetan ieu tah. Cek si ibu harita bari nyodorkeun susugu. Mohon Bu atuh nuhun ditampi cairna Bu. Mangga masuk. Sakadapat nya antosan heula. Ibu bade netepan heula tong maka ka mana-mana.
Mohon Bu, mangga. Sukma harita ini maksudna arek cenah mana tepan. Subagja diuk we harita. Bari ratet barang ret harita kana lemari. Katingali aya foto anu nanggeuh tur nangtung, eta foto teh gedena karanan. Hiji wanoja anu katingali geulis na karanan bukna panjang dibeungkeut dua. Bagja kur tibangareret we hungkul kana eta foto teh. Tangtu cek pikir Bagja moal sadi pasti eta nu boga imah, anakna boga imah. Tekung silila heuleut 15 menit, Ibu Sukma harita datang deui. Ujang, Mohon Bu. urang atuang sareng yuk. Atos kalarasan Bu abdi teh. Ulah kitu hayu. Mohon atur nuhun pisan Bu. Aduh, katampi pisan. Amung kumaha deui atuh da atos abdi teh. Bu Sukma harita diuk. Sok atuh yeuna dileuti aya moal tuang mah. Moal Ibu, atur nuhun Bu. Ayeuna we. Ceuk Sukma harita bari nyokot kue hiji harita taman teu teuing. Janten Ujang teh kadita beli miliaran damel. Mohon Bu. Biasa kana nyetir Bu Ujangna. Insya Allah Bu. Amung biasa karena nyepir mah tamu teh gadusi mah teh teh. Oh gitu. Ente tacan gaduh pengalaman panginten dina mobilnya. Nyari pengalaman jalan mah atos Bu da kamari-kamari sareng rencangan di damel dina beus abdi teh. Oh jantan supir bus. Semohon Bu. Atuh tos tapi saya dina bus mah. Ya gitu we insya Allah Bu karena mobil mah. Amung nya kitu abdi teh can gadusi. Mohon. Di mana atuh teh tasikna urang teh? Abdi mah kawit mati Pakidulan Bu. Daerah Cipatuja, Desa Sindang. Oh, pinggir pantai pangintennya. Mohon. Ibu ge kantos kapungkur teh. Nya sareng bapana, sareng nyapun anak ka ditu teh. Bersama li 2 dinten main nginep da di kan sayur hotel-hotel geuningan. Mohon. Nih lumayan rame nya daerah itu ge. Ya gitu Bu. Kayaknya mah kantenan anggung rame deui panginten. Barang keur kitu harita kadenge aya nu muka gerbang sorolok cenah. Terus saterusna dituturkeun ku mobil anu asup. Tas, caroge ibu parantos uwi. Oh. Bidamel Bu. Harita busuk mah harita kahareup. Bener we harita salaki anu kakarak turun tina mobil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tamu. Tamu Tamu saha? itu pugu tas ibu teh lagrag tadi di Cicadas. Ya ibu teh apa gitu lagrag di mana nama? Aipek teh. Budak pemuda nganterkeun ka di jauh-jauh di Cicadas. Oh, tas nu mana? Tanu paragi surat-surat teh geuningan nu leutik, tas leutik. Alhamdulillah tuh ai panggih deui mah. Untungnya. Mana budakna ayeuna? Itu aya di jero. Salakina asup ka jero imah dituturkeun ku Bu Sukma. Barang nepi ka ruang tamu harita katingali aya pemuda anu keur diuk nyatana Subagja. Subagja barang ningali aya laki nu asup setengah tubuh. Subagja nangtung bari rengkuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Subagja harita beri langsung ngasomkeun tangan terus tangan. Eta bapak-bapak setengah tubuh harita gek diuk nya kitu Bu Sukma. Nepangkeun Ujang. Ieu caroge ibu ieu teh. Oh, mohon. Bapak ari wastama. Pamuslih ieu teh. Mohon abdi Subagja Pak. Oh, mohon. Kumaha ieu teh kumaha? Oh, nu carisin tadi teh apa? Ieu nu menakan tas ibu teh. Alhamdulillah Jang. Bapak nganuhunkeun. Birena Ujang parantos kersa ngajajabkeun tas ibu anu tadi lagrag teh. Aduh pamit ka penaku Ujang manduka tas teh panginten. Sanes ku masalah itu ieuna. Dari ibu mah taranjana kartos ageng aya dina dompet mah.
ngan masalah susuratan anu kacarida pesanan pentingna gitu. Duh, mohon pisan Jang. Mohon pat sami-sami. Cek Subagja harita bari manggut. Ke Ari Ujang ti paling mana tuh ieu teh? Salah nama biar nambe dongap ka Bandung, Pak. Nambe ka Bandung. Mohon abdi teh di Tasikawit mah. Dongkap ke Bandung teh biasa we, Pak, pada milih damel menawa sareng menawi gitu. Oh, mohon. Tos kenging pada melarana teh acan. Teh acan puguh, Pak. Nambe oge jol pisan abdi teh. Oh, nambe jol pisan Ujang teh. Sumohon, Pak. Maksa damel hoyong ngalamar tapi ya di mana? Acan terang, Pak. Acan terang. Berarti Ujang teh acan puguh di mana gitu caliknya. Acan, Pak. Margi abi nambe jol pisan ieu ge. Busuk mah di tengah deret kan jadi calakina. Ya kita cenam tila supir bus apa? Tila supir bus. Sumuhun, Pak. Ya sanes tila supir bus sok ngiring ka rencangan gitu kadang-kadang sok nyuluran rencangan gitu. Tapi dia tacan kadusim sih. Matak ya oke. Margi ada mas sim bus mapan awis ini kan. Berarti Ujang tiasa nyupiran we intina mah gitu. Insyaallah keur nyupiran, pami nyupiran. Kumaha tuh pami didamel di Bapak? Dia makanan naon, Pak? Jatang tosnya nyupiran. Kapanan? Tiga dusim, Pak. Gampil masalah si mah. Tapi nu penting nama Ujang kersan teu na. Margi saliantis jantan supir Ujang teh tangtos kedah jantan pengawal oge. Maksudna pengawal, Pak. Jadi kieu Jang. Bapak gaduh murang kali. Anak Bapak ayeuna keur kuliah. Aduh, sanaos eta murang kali teh istri tapi duka kunaon rada banal na kabina. Ya mah sanes ngomongkeun memang kenyataan gitu, lain sanes ngomongkeun anak sorangan. Kenyataan. Jeung anjeunna tos sababaraha kali supir teh teu aya nu betaheun Jang. Tos sabaraha kali Bu supir teh. Jeung nu terakhir teh meureun aya 5 meureunnan. Tah, aya nu 3 poe leos.